baheula di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat eta adalah agama teh Buddha jeung Hindu. Islam ada Buddha jeung Hindu. Ketika Kangjeng Nabi wafat, kemudian diteruskan ke para sahabat tahun 1300 7 Juni tahun 1300 Masehi, berarti 700 tahun yang silam. 7 Juni hari Senin datanglah seorang waliullah nungaran Ibrahim Asmara, nyana boga dulur ngarana Ishak. Ibrahim datang ke Indonesia, tepatna di Jawa Timur. Jelema teh Buddha jeung Hindu. Aya raja anu maha kafir jeung maha galak, biadab luar biasa, Kuntoro. Raja Kuntoro. Maha kafir, maha galak, maha gagah, maha biadab. Aya jelema nu kembangkeun politik, ngembangkeun ekonomi, komo ngembangkeun agama. Cak nyana tarung heula jeung aing cak Raja Kuntoro. Jol bae aya aya Ibrahim Asmara. Jada dakwah lalaunan jeung masyarakat. Aya intel bebeja ka Raja Kuntoro. Seorang Arab dedeg pangadegna kaset selalu make udang-udang, kadang-kadang disep kurudung, nyana ngembangkeun agama anu lain. Di mana? Bagian tenggara. Bawa ka dia. Cek Raja Kuntoro. Dibawa ditewak daek bae Ibrahim. Daek bae. Di mana anjeun? Min Arab. Maneh teh ieu teh bapa maneh saha? Bapa kula adalah Jumadal Kubra, Muhammad Jumadal Kubra. Bapak aki maneh saha aki? Aki kula Zainul Husain. Bapana Zainul Husain? Bapana Zainul Husain Zainul Kubra. Bapaknya Zainul Kubro kedua saha? Zainul Alam. Zainul Alam, bapaknya saha? Zainul Abidin. Bapaknya Zainul Abidin? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain? Sayyidina Ali, Fatimatul Zahra. Atuh siapa anak Muhammad bareng. Cak Raja Kuntoro. Iya, nu ku aing ditunggu-tunggu cak cenah teh. Tarung jeung aing. Lamun sia menang, ku aing bakal dikawinkeun jeung anak aing. Tapi lamun sia eleh dibebek beak lain sia. Tapi tak lantaran jadi waliullah atau tenang baik, kumaha Allah baik, menang alhamdulillah kawin berarti. Eleh atuh memang itu masalah tawali teh boga katenangan kok kitu teh. Ditangtangan ku Raja Kuntoro eta kaum bae. Cak raja aing di sabaraha jelema anu ku aing ditangtangan ngusruk di dinya kada ku ieu tenang amat bangun. Raja rada sieun, raja. Cak raja teh kapatina sia heula. Cak patina biasa ge nyana kok kain. Parung jeung patihna. Dar. Eta ngajotos teu daekeun datang. Eta ngajotos teh teu daekeun Cak Raja Kuntoro, jotos si bener atuh tu. Teu datang ke kieu, teu datang ngajotos di mana bae teu daekeun datang. Etaku Ibrahim Asmara ieu keur carita minjihati ilmu, lamun minjihati sejarahna atuh loba tama. Tah, ku Ibrahim Asmara ditunjuk dong. Guling sia. Golepak. Tinggal raja naji ke heula deui ayo. Jadi aya bae sieun. Okot Abu Jahal sakitu gagahna ge aduh hareup jeung Kangjeng Nabi tetep bae ngaranjeun sieun. Abu Sufyan sakitu gagahna ge jawara geledegan. Deuleuh we ka Kangjeng Nabi tetep bae sieun. Jawara kawaliullah mah di tukang doang ngomongna geus dihareupan. Eta boga sima aing sima maung. Nah, di Raja Kuntoro lantaran disaksian atuh ku para penggawa-penggawa. Malah sebagian rakyat-rakyat lagi nyaksian karena pertarungan Raja Kuntoro jeung Ibrahim Asmara. Lain rarasaan. Cek Raja Kuntoro aing daripada ieu gelut eleh.
aing mamaningan geus bae nyerahkeun diri. Bahaya ieu mah bahaya. Lain dirarasaan. Matana bangunna ieu mah geus dipeurehan ku kadong-dong baana. Aduh pencam mana cenah ieu mah. Lantaran teu make penca Ibrahim asmara masa kudu cilat-cilet doang. Teu make penca ai permainan di urang pan geus puguh cikaret, geus puguh cikalong. Besi teh segala kudu tak katetek bae. Eta pepecahan gitu teh geus teuing ku Ibrahim asmara mangan didelek doang teu dilawan sautak setik kecetik henteu. Maka lain rarasaan cek Raja Kuntoro geus kula teu kudu tarung jeung anjeun cicing di istana. Cek Ibrahim janji kumaha? Deuk dikawinkeun. Jeung nu mana? Ieu anak anu ieu nu kadua ngaranna Murdani. Kula moal bisa kawin lamun teu asup Islam teh. Mangga asupkeun Islam, kawin. Rajana encan. Raja Kuntoro encan. Berangkatlah dakwah Ibrahim teh. Ngan cek Ibrahim teh kula ieu kagok dakwah lamun bapak dan asup Islam. Kuali mah hiji jeung dua asup Islam salamet teh asup Islam dikubur ku kula. Weh, minantu kiamat cek cenah. Ya Allah, nah iyalah seorang pendekar nu ngaminisian Islam di orang. Ya otomatis raja langsung bae asup Islam. Sehingga asup Islam kekuasaan dibikeun ka Ibrahim asmara. Silakan. Ngan Ibrahim nak tawadu tetep nu jadi raja mah abah bae, kula mah bergerak doang. Maka bergeraklah manehna tak nyeun masjid pong gede-gedena jelema 50% asup Islam saat eta. Ngan teu kaburu kabeh diislamkeun ka Jawa Tengah Jawa Barat, kaburu maot boga anak lah ngaranna Sunan Rahmat Ampel. Tidinya lah Sunan Rahmat nyieun pondok pesantren, boga santri 3, hiji Wirajaya, nomor kedua Abu Hurairah, nomor katilu adalah Ki Ageng. 3 tak boga santri teh. Aya deui nu nambah ge ulah aing mah boga santri teh 3 bae cak Sunan Rahmat. Kuari mah hayang paloba-loba santri. Paloba-loba kuari mah kiai teh mun boga santri 3 baralik sia, aing mah kajen teuing gojeg. Kieu teh deuleu tuh turus urang Sunan Ampel deuleu 3 boga santri. Ngan 3 boga santri dididik, mimiti dididik ilmu Islam, terus keimanan, terus kana keyakinan, datang ka dididik da Sunan Rahmat teh dipendem 40 poe aya nu 100 poe. Nu 3 jelema teh tah lain lalawar eta mah. Lantaran Sunan Rahmat teh dididik ku Ibrahim asmara teh model kos kitu. Geus jana daripada loba-loba ngan ukur perebut berkat, mendingan 3 bae. Jadi model ustad kuari kan perebut berkat lantaran teu diberi ilmu keyakinan. Asana aing mah mun teu ngariung teu dahar, pan kitu tah. Teu deukeut jeung camat aing mah teu dahar. Mantap kadeukeutannana bool bupati bae ka ditu. Proposal bae ta eta teh teu neuleuh sasakalana baheula Indonesia teh ayana Islam kumaha. Tah, nu matak dengekeun ku jengkul sia teh kudu keuli. Bisi kaluar tinu kenca, asup di katu kaluar tinu kenca. Nah, tidinya boga 3 doang santri. Maulana Ishaq dulu adi daripada Maulana Ibrahim. Datang ka dieu. Bareng datang kampel Maulana Ibrahim atos aya ge Sunan Rahmat. Asar datangna. Nyana dibarengan ku 2 anak, boga anakna hiji Sayyid Abdul Qadir nu jadi Sunan Gunung Jati Cirebon, nomor kedua Dewi Sarah putra awewe nu bakal dikawinake ku salah sahiji wali sang. Nah, ieu barang datang asar keur berjamaah 3 bae, hiji Wirajaya, 2 Abu Hurairah, 3 Ki Ageng, cak Maulana Ishaq sakit kakarak nyeun pesantren. Leuwih ti 3 gagal sia. Jaki itu eta baheula. Ayo urang mah santri teh menerima pendaftaran murid baru. Dari yayasan jeung lembaga ieu pondok pesantren ieu proposal ka mana. Jadi teu akur jeung ilmu kawalian. Atuh urang mah boga ilmu 3 jadi datang ka yakin ditungtun berkat teuing yakin eueuh.
Maulana Ishaq datang beres salat asar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silih peluk. Terus ceritakeun keayaan, ye abah mah baheula kitu. Biasa ramah tamah. 3 bulan diampel. Cek Maulana Ishaq kulainan dek ka bagian tenggara Jawa Timur ka dieu. Dek ka mana? Ka hiji daerah Blambangan. Datanglah kadinya. Wah, Hindu jeung budak. Titip ieu anak. Nu ngaran Abdul Qadir jeung Siti Sarah budak keneh. Mun mangga Siti terus tah pasantren teh tidinya teh 3 murid tapi terus kembangkeun muridna. Ke laporan, ke dakwah, ke laporan, ke dakwah, ke laporan. Geus ulah waka dicaritakeun ilmu nu 3 urang nyaritakeun Maulana Ishaq ka dieu ka Blambangan teh. Dakwah asal dakwah ditimpahan ku Buddha, asal dakwah ditimpahan ku Hindu. Terus ditimpahan munajat ka Gusti Allah. Jol Kanjeng Nabi Khidir alaihi teu kanyahoan bahwa sugan teh lain Kanjeng Nabi Khidir. Jadi encan terlalu hebat waktu datang ke Indonesia Maulana Ishaq teh ilmuna. Encan datang ke tahapan Ibrahim menjadi kakakna. Kakarak jadi solihin doa. Cek aki-aki dakwah teh atuh ulah konyol. Daripada paeh keur dakwah atuh bani nuntut ilmu heula bae. Kudu ka mana abdi ieu nuntut ilmu. Tah dibere. Tek zikir. Di mana abdi ngawiridna tuh di Gunung Selangu. Di Gunung Selangu naiknya ka ditu. Datang ka iraha abdi ieu zikir teh. Datang ka banyu nu aya di dinya wangi. Datang ke banyu, nyaon teh sia bangun banyu. Datang ke banyu didinya wangi katarak turun. Lamun banyu can wangi ulah waka turun. Zikir yana di luhur Gunung Selangu teh terus 1 tahun 2 tahun can wangi-wangi teh banyu. Ka 2 tahun datang deui aki-aki zikirna. Ulah boga perasaan kumaha, nu boga rasa zikir ge Allah bae, ulah maneh serahkeun sadaya daga ceuli maneh ceuli Allah, mata maneh mata Allah, jasad maneh jasad Allah, gerak maneh gerak Allah, ruh maneh ruh Allah. Sok kitukeun gerak. Dikitukeun ku nyana iman nu zikir teh Allah bae dan urang mah heula keur carita bae meulana. Ulah aju kikituana. Ingat deh heulana, ke aju kikituana lain tungtung mah boga karomat jin newo-newo udah teh. Ulah, ieu mah keur carita batur ka guru teh modal kasih 3 tahun seng banyu-banyu nu aya di dinya wararangi makanya ada nyebutkeun Banyuwangi. Datanglah ka kuari ngaran lembur eta lembur banyu. Nah, urang Banyuwangi na gitu nyaho. Kuari aya di dieu ieu tah, urang Banyuwangi nu ngararaji di dieu. Urang seuri nya seuri mun ditanya jeung seuri keun seuri. Gumuyu ge iya weruh teh boten iku weruh gua gumuyu ya ngagumuyakeun wong kang gumuyu ya boten apa-apa lah. Tah caritan lagi Banyuwangi tah jarak teh geus bunga luar biasa lantaran banyu geus wangi geus datang berarti ciri kamarifatan geus aya. Leus ciri Maulana Ishaq teh bunga amarwata suta jol bae aya sayembara. Cek Raja Blambangan sahaja lemah anu bisa nyageurkeun putri kaula Dewi. Ya, kitu Sekar Dadu maka bakal dikawinkeun jeung anak kula jeung dibere kerajaan Saparo. Eta nya di luhur gunung seuri. Iya, berarti dakwah ya jadi kuat ieu. Masyaallah. Turunnya na ke Blambangan berhadapan jeung raja. Ternyata ngagoler anakna Dewi Sekar Dadu. Ieu teh geus berbagai dokter, geus berbagai dukun, berbagai tabib luar jeung dalem negeri. Nyana geus ngutus jin jeung sagala rupa tita nyageurkeun teh cageus. Saha nu bisa nyageurkeun? Saha bae pokona dibere saparo kerajaan kawin anak kula nu ngaran Dewi Sekar Dadu. Nyana munajat ka Gusti jabanyu ke geus wararangi katna. Manya awak kula teh diwangikeun ku Gusti dengan mukjizat para rasul karomah para wali. Bere atuh abdi kukucuran karomat ti para wali.
jabukti geus jata abdi teh ieu geus ngawangikeun banyu nu aya di sekitar ieu malah ku abdi deuk diganti ngaran sekitar ieu mah disebut Banyuwangi bae jadilah Banyuwangi sok mana numur yang tah ieu langsung zikir ka Gusti Allah terus ruhanina dipetakeun teng seperti aya bantuan ragap tapi ulah antau timimiti dina sirah cut kitu karomahna so ragap tapi ulah antau berarti dikieukeun tak datang ka suku na jempol eta Dewi Sekar Dadu hudang alhamdulillah raja kaget aja ibu budak hebat amat sih ilmu lah yang dikirkeun doang teh ngentak ke lamun di lembur aya nu muriang kitukeun ku urang cak urang lembur nu edan anyar ye kitulah wali Allah subhanahu wa ta'ala budang tidinya langsung ditikahkeun diasupkeun Islam bapak nama henteu Raja Belambangan cuk Islam kawin terus jadi diberes separuh kerajaan tidinya lah nyana dakwah terus di Banyuwangi dakwah alhamdulillah jelema arasup pisan nyeula masjid musola majelis taklim terus anak buahna loba ngajar ngan singkat luar biasa 7 bulan keur hamil Dewi Sekar Dadu nyana teu kuat aya ngaislamkeun mitoha datanglah ka mitoha sanggeus datang ka mitohana diajak asup Islam cak mitohana anak aing elot ku sia bawa tapi aing kudu ngajak ka aing mah teh heulanan tahu sia jeung aing ieu raja biadab jasa pan baheula mah raja teh kos kitu tah persis kos Umar mau diteruskeun lah pokona mah raja-raja teh kar itu masyaallah cek Maulana Isa ieu lawan ulah tetep munajat nyana ka Gusti Allah begitu munajat ulah dilawan tah ai jeung wali mah kitu antara maju jeung mundurna kumaha ilhamna urang mah pan demo teh pokona asal aya duit bae berangkat geus tanya ka itu bau ieu Maulana Ishaq mah padahal mah wawanena anu luar biasa wani jeung raja teh lain wani leutik-leutik wani jasa komo geus dibere saparo kerajaan geus gabogaan kekuatan raja berarti Maulana Ishaq raja ngan minantu jadi raja lantaran dibere sabelah kerajaan sebelah Belambangan dibikeun kabeh ka Maulana Ishaq lantaran manehanana ieu ilham jangan ngalawan raja nyare kanan antep kada ini siap inditlah Maulana Ishaq indit deui ka lemburna ka ditu munajat ka Gusti Allah datang ka iraha abdi ieu kudu balik deui ka dieu ka Indonesia kebenaran ka 8 bulan wabah loba jasa penyakit anu muluh teu bisa kabendung isuk penyakit sore penyakitan isuk pae luar biasa nurutkeun cek ilmu kerajaan ieu adalah pembawaan roh anu dikandung ku Dewi Sekar Dadu dumatak nyana geus gabeja bae ka anakna sia deuk Islam terus sabodo deuk teu geus sabodo awas lamun lahir ka dunia anak sia icaeun sia mun teu dipikeun dibunuh jeung sia-sia itulah raja teh baheula mah ngabogaan ilmu gaib da modal kosara itu hitung-hitungan kebudaanana jeung kahinduanana eta orok datang ke 8 bulan pulosot lahir ke dunia lantaran putusan raja ayah ikan dibungkuslah ku Dewi Sekar Dadu rapi diasupkeun ka peti persis kos kanjeng Nabi Musa bawa ke laut bawa ke pantai Banyuwangi dulu dibawa ngangkeun cerik Dewi Sekar Dadu balik ke imah teu kuat neuleuh anak tetapi tiba-tiba aya kekuatan batin cak batinna teh ulah dicencerikan sebab etalah anu bakal neruskeun perjuangan bapa maneh Masya Allah ya karena itu tah ilmu kewalian teh kok karena itu atuh bunga Dewi Sekar Dadukeun bapa maneh teu bisa neruskeun lantaran eueuh izin meureun anjeun nu bakal neruskeun cerik di jero kamar ku bunga lantaran geus aya ilham
Terus be ngangkleng orok datang ke Gresik. Di Gresik dirinya kapanggih ku seorang janda kaya ngaranna Nyi Ageng, dibawa ka imah. Sanggeus dibawa ka imah, bunga amat dididik, digede, jadilah Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik teh putra Maulana Ishak eta teh nu tadina ngangkleng di laut. Kos kitu teh Sunan Gresik teh eta teh ngaranna Ainul Yakin atawa Raden Paku, julukan Raden Paku panjang mun dicaritakeun heulanan. Ieu mah Ainul Yakin lantaran ngabogaan kayakinan geus datang kana Ainul Yakin, pangluhur-luhurna yakin. Ainul Haq, ilmu yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Nyana dibere julukanana Ainul Yakin eta teh Raden Paku. Eta teh Sunan Gresik putra daripada Maulana Ishak, jadi berarti anak raja. Geus raja aja di situ di Gresik teh Sunan Gresik teh jadi raja lantaran anak raja. Sunan Rohmat anak raja, tah Abdul Qadir teh Abdul Qadir jadi di dieu tah Sunan Gunung Jati anak raja Maulana Ishak berarti. Jadi ieu teh kabeh sunan wali sangan waya di urang ieu adalah raja kabeh. Mun dicaritakeun moal anggeus saminggu. Raja kabeh anak raja tah. Beres ceritana terus nyana jadi raja di Gresik. Sunan Rahmat sesepuh na ieu pupus. Geus mencitak wali sangan nu aya harita teh geus sejarah di wali sanajan ngarorakeun nih. Jadi ieu suara Islam geus menggema ngan encan mendunia saat eta. Eta teh tahun sekitar 1300-an, berarti kadieuna tahun 1350-an. Tah eta Masehi, berarti 700 tahun yang silam. Begitu maot, musyawarah lah aya 40 wali Allah nu hadir saat. Ketika Maulana Sunan Rahmat Ampel maot, nah ieu 40 waliullah nu aya di urang 7. Sekitar eta aya deui nu termasuk wali sanga jumlah 20, nu ti luar negeri aya 20 hiji 40 hiji waliullah. Musyawarah netepkeun seorang raja jang ngadirikeun jang ngagegeh Indonesia ngadirikeun Islam. Maka ditunjuklah Raden Patah Demak. Eta teh dibeatna harita, dibeat ketika Sunan Rahmat maut, dibeat mah Raden Patah. Sirik embung-embungan teh tetep bae. Raden Patah teh eta teh julukan ngaranna mah Hasan, boga adi ngaranna Husein. Tah eta teh anu kaditutu ka Kalimantan, panjang heula dongengna. Ngan bapak lantaran Maulana Ishak teh, Maulana Ishak kawin tah ieu geus kadinya bae. Jadi Raden Patah teh ngaranna mah Hasan. Ai adina masantren sarua di Raden Sunan Rohmat ngan adina mah terus diangpungus raja ku Majapahit di dieu teh. Nah Raden Hasan mah Patah teh dijuluki manehanana dibeat kita jadi raja. Embung ge daek bae terus jadilah raja. Mulailah tidinya bergerak didukung ke seluruh wali-wali Allah supaya ngembangkeun agama, dakwahlah terus Jawa Timur, Jawa Barat, kadi Jawa Tengah, Jawa Barat, kadi aya Syekh Syarif Hidayatullah. Encan aya Banten mah harita teh lantaran Maulana Yusuf naleuti keneh sakarake keur dipendem keneh Maulana Yusuf di kamar teu meunang kaluar salila 7 bulan. Jadi ngadidik anak teh kos kitu urang mah ngadidik anak teh dibelikeun es krim, somai, PS, kuari geus baroga HP diceulih hiji di irung hiji. Jadi karek teu kumaha ngembangkeun agama lah teh. Urang mah aduh asana jararau jeung daenon gitu ngaranna jeung masa kewalian. Tidinya lah bergerak dek masa keemasan Islam mendunia saat eta Demak Tinto terkenal mendunia di bawah Raden Patah. Mantap lamun urang maca didinya di Masjid Demak ukiran-ukiranana ngan hese lamun maca ukiran sama kudu aya darah seniman tina bahasana jeung ukiranana jeung soko-sokona. Soko teh artina
gitu tihang-tihang nak nu kuari geus diganti aya kemonesan jeung kaahengan ketika ngabangun masjid eta teh lantaran ieu taqarrub heula ka Gusti Allah kita mawa hiji-hiji wali kita mawa tihang kadinya bari dibawana teu meunang dipanggul kuduna make jeung datang sorang. Jadi Tangkal Jati beres untuk hiji wali. Nah iyalah dengar kekuatan ilmu na dikirimkan ka ditu sakumaha Presiden Saddam Hussein ngirim sahab. Jadi kirimkan, jadi dihadiahkan bismillah hadratihan berangkat sorangan eta. Ka Demak. Luk kita ya surat nadinya kiriman Raden Syahid. Ibadat luk kiriman Raden Syahid. Kiriman Syarif Hidayatullah kabeh tinggal hiji deui kakurangan tinggal hiji deui kakurangan tak itulah caritana. Nah iyalah jadi berarti kitu Gresik putra raja Ampel putra raja putra raja terus tadi Syahid Raden Syahid ieu putra raja kadilangu kabeh ieu teh putra raja Syarif Hidayatullah raja jadi raja nya jadi wali nya jadi raja. Kurang mah RT acan nya hese deh kurang. Bisa balik. Jadi ieu teh urang teh keturunan gitu. Ulama-ulama teh moal kaluar ti Maulana Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishaq. Tidinya lah nu 9 wali teh 48 tali anak, 48 tali minantu. Teu jauh tidinya kabeh oge. Jadi kita teh rombongan keluarga ti dua keluarga wali sangat keluar tina Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishaq. Terus kadina anak incu moal teger agama lamun lain dicekal ku turunan Kangjeng Rasul. Tetep bae kudu ku para habaib ngan anu nurus kana pangkat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ala kadar cerita ieu nun teruskeun qad ja'akum burhanum mir rabbikum geus datang ka anjeun burhan seorang nabi seorang rasul nu ngaran Muhammad diteruskeun ku anak incuna burhan teh nu mantak masagi sagala rupana perang siap gelut siap ngajampe siap dakwah siap. Dis kekuatan teh dis luar biasa lantaran boga keyakinan. Di mana anak lancan ngebogaan keyakinan cabot dididik deui ku bapana. Ulah wakan dakwah ya ai kuarina, kuari anak leutik keneh titah dakwah disebut pidaci. Dek balandar kumaha atuh jadi udah ada jorok. Anu ngadengkeunana nu geus wisan. Pan oplok kabeh. Oploan wui, dan apa oploan pidacil. Saya kula baca tolol kabeh ta Mas. Nulis wisan. Lalu dakwah budak. Atuh budak ta tujak tujuk dawe sapira orok atuh. Jadi geus kos kitu kabeh. Teu bareres. Tah kitulah Maulana Ishaq mah teu balik deui ka dieu, maotlah di ditu tinggal aya keturunan hungkul terus ka dieu pang sepuhna adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Terus gagal duhan putra ieu duka Banten Maulana Sultan Hasanuddin. Tak iyalah Maulana Hasanuddin ya lain bantrak-bantrakeun ilmuna lantaran nyana dididik ku Syarif Hidayatullah waktu dibere ilmuna di Masjidil Haram di dieuna diasupkeun kana kantong jasa berangkat ka ditu dibere zikir yang 9 doang ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres kita balik deh ka dieu sorangan. Hiber cek Moses Syarif Hidayatullah. Deuk kumaha hiber baca zikir 9 kali. Ulah napas dibaca zikir 9 kali napas. Eta di Mekah hiber ka Banten ka dieu. Mantak kuari geus nya ulah mawarna mobil kayak balik. Nya coba hiber baca la ilaha illallah 9 kali coba. Aju dedengkean gigituan. Masyaallah. Saya cerita wali waya di urang bae ieu min jahatil ilmuna lain min jahati engke bareng jeung sejarahna geus engke Syarif Hidayatullah nyekel ilmu tarekatna naon aya teh aya data-datana wali nu ka manana moal lupas data-datana
Syekh Maulana Hasanuddin nyekel tarekat naon ngembangkeun di Banten teh aya kabeh nu mantap kuari teh putus. Tarekat Syekh Maulana Hasanuddin kajenting di Tubagus di Banten putus. Lain lalagaan putus, segede Tubagus mana bae ilmu Maulana Hasanuddin putus. Mantap tuh gemah. Kok bisa nyahok itu kan ditulis. Lamun aya muridna ditulis, mun aya muridna ditulis. Tah, datang ka Kiai anu eueuh geus ka dieu teh. Lantaran hese neangan si muridenan. Di Sunan Ampel nyekel tarekat naon ka mana loyogna Sunan Kudus. Da ieu teh nyekel tarekat naon sa ka mana loyogna aya kabeh ge. Kemudian Raden Syahid Sunan Kalijaga da ieu tarekatna naon ka mana loyogna ieu teh ya nu araya di urang teu kaluar ti dinya kabeh oge. Mantak dah bae ayalah anu anyar datang ka urang dibawa ku Syekh Abdul Karim ti Kiai Ahmad Khatib Sambat ialah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, itu dibawa ke Syekh Abdul Karim ke Banten mah putus Banten tarekat Syekh Maulana Hasanuddin diganti ke tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah larina ka dieu ka Banten terus berkembang teh nu ka Cirebon aya nu ka Garut aya hanya 3 jelema baheula teh terus dikembangkeun di dieu kuari ge geus termasuk putus lantaran neangan muridna ketika baheula Said Abdul Qadir teh mazantren di Sunan Rahmat eta teh terakhir kumaha ieu teh konsep supaya ieu agama maju hiji bae ulah hayang dibere cek Sunan Rahmat ulah ngarep-ngarep dibere putus pepegatan jeung dunia jeung jelema ulah aya di jero hate hiji bae nu aya ngacik di jero hate teh Allah bae sakitu tah eta lamun bisa eta kembangkeun agama di mana bae mun can bisa eta kajen ku kumaha ge sia ngembangkeun agama mengpele. Eta teh hese datang ka kuari teh lantaran eueuh nu pernah bukakeun sejarah pesantren mah kitu tah terakhir Maulana Syarif Hidayatullah eta Sunan Kalijaga teh pita guguru kadinya Syarif Hidayatullah teh sepuh teu narima cekna ieu mah aya hiji jelema ngaranna Said teu narima barang dibejakeun keturunan anu ieu mah dulur asup ka dieu sakarak dididik ka eta teh perpaduan ilmu nu ti dituju ilmu nu ti dihijikeun mantak luar biasa Raden Syahid. Nah, Sunan Kalijaga menyanyi bisa, ngawayang bisa, nyanama terus dakwah bisa. Tah eta teh tidinya. Jadi ngalalakon kula menyaritakeun wayang hiji-hijina wayang nyaho. Lantaran atuh ti ditu aya tidak ilmu kawalianana tah ieu teh ngaranna teh tinimitina kitu aslina. Kemudian hiji di negara naon karang-karangna atuh sia mah datang tonton meureun jadi nyaraho. Geus lamun dina ilmu pawayangan mah diganti ke ngaranna diganti Kanjeng Nabi Adam ke boga anak ngaranna teh ngaranna kitu lain ngaran anu biasa ngaranna terus datang ke Arjuna datang ke Semar eta teh wali ngan diganti ngaran di ilmu pawayangan kitu teh aya Sang Hyang Wening eta teh anak Kanjeng Nabi Adam boga ngaranna anakna Sang Hyang Wenang boga anak deui ngaranna Sang Hyang Wening boga anak deui ka dieu ngaranna teh Ngastina boga anak deui ka dieu ngaranna Arjuna boga anak deui ka terus eta teh ngaran pawayangan ngaran landihan kawalian. Oh, ti ditu udah coba teangan dina sejarah Kanjeng Nabi Adam boga anak ngaranna Sang Hyang Wenang jauh. Boga ngaran Sang Hyang Wening jauh. Eta mantap lamun teu nyaho dibahayaeun kos kitu teh. Dihadiahan ku urang ilaruhi Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening. Ai nyaho mah ti ditu asal usulah. Oh, ya lamun teu nyaho ulah. Bahaya kan udah datang nakenya. Aduh. Dah gitu, dah ieu geus eueuh turus-turus teh mun dicaritakeun Gus Dur tina Jakat Tingkir mantak nyana ketika ngobrol di Jakarta tak bae ngobrolkeun kula itu saudara saya. Kageteun, malah orang Tangerang diajakan ngobrolna. Itu saudara saya. Tidak lihat itu saudara saya, Cuci itu saudara saya kira bingung. Lantaran atupan Kiai Bapak Gus Dur masa Kiai Wahid mah putra
Kayak Hasyim Asy'ari nyarahun turunanana ai ka dieu nembus ka mana? Teh nyahun nyana. Tah Gus Dur mah langsung teng darah biru kerajaanna dihijikeun ku nyana. Itu saudara saya. Nyana nyaritakeun di Banten saudara aya dua cek nyana teh. Tah barang tek 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 jar rampung. Nah, gitulah jelema-jelema anu luar biasa teka luar tina ruang lingkup walisanga kabeh. Luar tina ruang lingkup walisanga jadi ngan moal kuat. Tak gitulah nu mantap ieu teh bakal aya deui engke bakal aya nu jadi raja kuari keur modina dididik ieu turunan teh Jaka Pinggir kan. Urang mah nyaona Jaka Pinggir teh di film sih. Saha nu sabenerna Jaka Tembung Jaka Tingkir teh nu sabenerna tah ieu tidak sejarah kewalian ke iraha bae kukula dibongkar. Ira tak 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 tak. Nah itu julukan-julukanan mentak Arjuna teh, Semar teh, kemudian Sami Haji teh, kemudian si Cepot, si Gareng, si Udel. Eta ngastina teh dari negara aslina mangaran jelema wali. Ngastina teh ngan kulantaran manehana nama istimewa jelemana. Keur waktu hirupna tah aya dongeng ngastina teh. Mantak mah nongton bae teh jahoti dituna. Lah kerja nah mantap dicaritakeun minggu hareup bakal nahaol poe Senin poe Salasa kula insyaallah bakal zarah keliling Walisanga nu tadina 2 beus kuari geus aya 7 beus bakal ngadaharna kumaha eta 7 beus keliling Walisanga ge ka ditu kadang-kadang kula sok dongeng kadang-kadang imbung atuh teu bae ieu bae kuari dicukupkeun ta dongeng Walisanga ala kadar kos kitu. Terus sejarah kepesantren mah moal kaluar ti Walisanga. Asal kaluar ti sejarah Walisanga dikutuk. Sebab geus aya ti dituna wali-wali teh ieu nyumpahan mantap kula osok harenges bae ge ka kiai-kiai anu ngangsong-ngangsongkeun proposal kena sumpah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun sote ulah keterlaluan teuing bae. Tadina mah teu pati dijelaskeun. Ieu teh boga sumpah geus kembangkeun agama melalui pondok pesantren salaf kudu ulah pos kitu kudu kena sumpah terkutuk bahala bahayana luar biasa ieu mah doa wali Allah di urang moal gede agama di urang dicekal ku kiai-kiai salaf nu kiaina selalu kos kitu sumpah-sumpahna ge jelas eta aya 10 bahasa waliullah di antara kalimusodo teh sok aya di pawayangan ge eta teh senjata wali di antarana kalimusodo lempang ka mana bae ge kudu mawa senjata kalimusodo dua kalimat syahadat diganti kurang Jawa Raden Syahid ngaranna jadi kalimusodo aya 10 bahasa wali nu di Jawa insyaallah ke kukula hiji-hiji dan naon aya kabeh ge ieu di ilmu sejarah kewalian kabeh ge aya tinggal urang munyah betah nu ngageugeuh Banten bae ge urang asup ka Pasar Rau di dinya teh aya nu gaib kudu salam heula itu asup ka Kesultanan kudu aya kula sok dongeng bae ge sarua ka Cirebon ge nu ngageugeuh na teh ngan nyana kuari keur ceurik bae sababaraha kerajaan gaib kuari ceurik lantaran kita disampaikan kuari ieu ka umat kok kararieu amat ieu kiai-kiai da isa sakitu disampaikan tek dah sampaikeun sakitu doang tah geus puguh pamarentah ieu kiai-kiai kok kararieu amat careurik ieu teh gaib kerajaan careurik tah ieu teh kunaon kararieu mantap bekiciut bae bekiciut ulah diharapkeun agama selama kiai na teu boga keyakinan anu luar biasa ka Allah.